aturkeun hiji tembang dina jejeunna lamunan dina nada dasar D dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kalapa nu oyah katebak angin Siga kupayang kawas kupayang lawas hilang kasawadai gadang nu tekahon dina lamungan mun sapanehna diwari aya kikideung berengan hati wadakiu yang kadu atau kemana di mana ukur ngolebat dina lamun ungkap tempat pasti papangai manehna daya daratan ungkap beja nu katampang di jog-jog waleh ayah kembang-kembang katres nu kongsi nyampuan ukur tingkah waas jengitan lamunan
dari ayat kita beran hati mata kiwong irung kadung atau kemana hati mana ukur ngolebat dina lamun dina lamunan ungkap tempat tos dipapai manehna kaya daratan ungkap bejan nuka tampang dijuk-juk boleh teayang kembang-kembang kates nukusinya puang ukur tingkah waas ngaitan lamunan ungkap tempat tos dipapai manehna daya daratan ungkap bejan nuka tampang juk-juk boleh teayang kembang-kembang kates nukusinya puang ukur tingkah waas nyaitan lamunan terima kasih. Wulan Febri Fauzi berwargi para tandang sama-sama di sore hari ini. Mangga urang keraskeun ke nomor peserta salajengna. Nomor peserta 48.